deui kurang kene. Anjir. Diwalet. Mana duit kurang No dia. Karena Tadi kan duit orang. duit di mana? Pameret kapal. No, dari mana? Duit orang leungit. Duit naon? Duit pameret di kapal. Kapal di mana lo bare duit? Betuling yo, udang geuneut puguh duit di mana? Aslina orang diberi duit. Usaha diberi duit. Oh ku kapal. Ngimpi sia mah. Betul. Gambar ayeuna masih geus sore kieu Nek balik ayeuna atau nyantai heula? Kayak kuning heula ngomongna. Ngimpi teh keungeunah bieu teh. Aduh, Ngimpi naon itu bieu? yang mah bieu dina ngimpi. Boga cita-cita teh jadi pengusaha. Duit loba, imah agreng. Kali itu tunjuk cita-cita oge. Mana ro? Boga cita-cita yang jadi naon? Kalagok cita-cita mana mah. Ayo boga cita-cita macing luhur kos urang. Yang jadi naon mana gitu cita-cita? Cita-cita orang mah jadi presiden, jadi jelema nomor 1. Nu dihormati, nu disegani. Pokona mah penguasa mah bakal nurut ka urang. Tapi mana? Cita-cita nama halus ya. Kayak pulang wae. Ayo mana bukan cita-cita teh po. Kurang cicing teh keur milihan cita-cita anu teu beresiko. Anu jabatan lah pokoknya mah leuwih tinggi ti presiden, ti pengusaha, dipatuhi ku pengusaha jeung pejabat, jeung presiden. Cita-cita naon bisa ngaleuhan ka urang-urang? Aya cita-cita nu ngarugihan marane mah ngan marane nu barodo we. Nah, naon cita-cita mana po? Jadi penasaran urang ya. Sok kadari bisa anu miralkeun. Kau presiden jeung pengusaha. Wah, naon kitu eta? Kadi Naon? Penasaran. Iya, urang mah yang jadi tukang cukur. balik bisa mana mah. Rupanya teh naon? Tukang cukur. Oh ya kiri kanan dah tunggul dah benang sarwana kiri tunggu Masya Allah salah tapi bener. Roll action. Kapal. Don, dari mana? Duit orang leungit. Duit naon? Duit Duit naon? Duit naon.